Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat Desa Buninagara, Desa Girimukti khususnya, dan umumnya semua yang hadir. Wabil khusus keluarga besar calon mempelai wanita dan pria, keluarga Bapak Uus dan Ibu Yeni, kemudian keluarga Bapak Saifuddin beserta Ibu Konia, aparatur pemerintahan Desa Buninagara beserta Desa Girimukti, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kepala Desa Buninagara Pangarsa Pakubu hadir di tengah kita semua. Mudah-mudahan Pakubu beserta jajaran selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa wabil khusus Ketua BPD Desa Buninagara Pangarsa Pak Mumu, dan tak lupa pada para sesepuh, tidak sepuh dan yang disepuhkan, petugas dari kantor urusan agama yang saya hormati, Umna Kasugrening, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, karena sami-sami rawuh di naya tempat. Bismillah, jadi sekar pamiring catur, menjadi tutur selaku ngurus sampurnaning rahayu, banjar jatining bagja. Alhamdulillah panundung ria jeung sumah anu pasolengkrah dina galih lelembutan anu iwa anu tinggal liwati serta naati kesan napi jerelat hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Ucapan dua kalimat sadatae anu netepkeun pagusten bari pasang subaya, insyaallah moal rek nu calici ulang udar tina tali gadang najan tepikeun ka irah oge keukeuh kukuh anteng manteng moal rek monteng. Sholawat salam merupakan hiji doa anu netepkeun kadeuh anu maneh ka Gusti junjungan urang sadaya mustikaning sosok sadunja Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi bae jaga dia melahir engke urang sadaya sing dileberan syafaat kumantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu anu sami-sami rawuh, mangrupikeun lemek pangrampes bewara pangbagia sing kuring ngaturkeun sumping karombongan calon panganten pamegat pamudahan buka sumpingan palawargi buktosna ka ieu tempat teh sing janten lan marga lantaran tapi ngaketkeun tali kawargian di antawis urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge kan rawuh mugi mafhum ka sadaya mugi janten uningan rehna dua nonoman buktosna neng Ica sareng aklang parantos sami-sami kajaparing ati katalimun katinang kapanah ku asmara cinta. Jadi nadangan ieu pisan arajana sejamahkeun galih kadeuh nyampaikeun rambat katresna. Bapak Ibu ada sami-sami rawuh sin boring ada izin kasadayana rehna dina ieu waktos sin boring kepancenan garapan nyaeta tanggung waktu pangjajab acara dina ieu kasempatan. Hatur tiba-tibanyun khususna ka inyana calon panganten anu pamuge bae dina dinten ieu saah ieu aya dina bingah manah anu nan wates wangun. Nah insyaallah mungkas mangsalalagasan ngalih ti alam nyorangan ka alam rimbitan. Nah insyaallah dipatri hujatu kramin. Wargi sadaya
jejer lalakon hanca garapan insyaallah baris kasaksen urang sadaya ti awit ngawitan dugi kalakasan ke kusim kuring sejadi wincik hiji-hiji dugi karengsen utawi nawae nyaeta aya kading catur lalangkungan gema wahyu ilahi insyaallah satu tas buka urang haturkeun dua panglisan tu bakal kedalisan pamaksadan senareng kedalisan panampian khusus tina kaperyogian rombongan niwah panampian satu tas nak itu aya simbol atanapi totonde nu janten ciciren ditampi naon-naon anu disanggakeun ku asta kalih walang tengan teh pihak keluarga Jembar ibu rama calon panganten pamegat salajengna nu janten indung acara akad nikah kacangking khutbah nikah salajengna acara penutup nyaeta doa. Bapak Ibu sami-sami rawuh undukan acara salajengna mangga urang sami-sami bika ye wasilah ngaturkeun bukaning catur suratul al-fatihah kanggo urang sadaya barakatul Quran al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana. Alhamdulillah acara parantos dibika kanggo salajengna masih dina ralaga ngabikayi acara nyaeta lantunan gema ilahi kituna sim kuring kanu parantos kapancenan tugas kanggo ngalangtungkeun aya sosial badat di haturanan wabarakatuh. Kelindang kalam ilahi mapaner hatan cape pahan manhana susah rembes nimbus kana sanubari sumarambah kana baik pemudah-mudahan lantunan ayat sosial bulan nembe oge lantunan sholawat sing kabarokahana kasayanana didugikeun khususna kana maoskeunana ka urang sadaya wabil khusus kedua calon pengantin insyaallah sakedap teh pada diangkat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kawargian sadaya sami-sami rawuh salajengna amun teu kapi unjuk kedua raos janten pribumi sejatu maros kanu rawuh naon anu janten kandungan manah sajabina ti silaturahmi sumangga geura dadarkeun sumangga geura wawarkeun kapupuhu ti rombongan calon pengantin panugas kuring aturanan kanggo ngadugikeun pamaksadan sesepuh di rombongan calon pengantin pemegat anu mana parantos sami-sami kurang kadangu parantos nyampaikan pamaksadana anu mana dongkap gaya tempatnya sanes lantung tanpa laku sanes lunta tanpa sejak tapi ayat anu dipimaksad. Bapak Ibu anu sami-sami rawuh hormatin simguri anu salajengna nyaeta panampian di atas nami pribumi anu insyaallah pada didugikeun ku pangarsana Pak Kiai Dayat bekituna simkuring nyumanggakeun parantos ditampi ku perwakilan atanapi sepuh salur panganten istri kanggo salajengna kawargian sadaya